Aduh. Geus tanggal 25 ieu akhir bulan. Duit can boga, pisan setor mangkani. Gimanaeun ieu duiteuh. Ingat euy. Jadi itu teh aya kebun kelapa lega. Udah buahna. Jigana lamun mitah si Agus daekeun wangaran kalapanya. Tong di beda-beda we. Bener. Ulang telepon cobaan. Itu aktif si Agus teh deui boga HP teh. Beurateun meureun nya. Panas kieu poe teh. Karasel ka mana ulitnya? Awah jelema hiji acan kali kasar. Hei, Gus. Kapan? Nona, Kemana wae? Di mana? Kemana? tah ti ditu rek ka ditu tuh. Cikana sakadang bos aya piobron sakadang. Nona, Moal bero kumaha mah ya kan ya. oh aya karasel ya teh. Ya. Mana sih kagi ante moe duit teh. Dengar bro, Alhamdulillah sehat, Bro. mana poe duit ya? Di imah tadi ampihan ieu. Oh, Ya diuk-duk ngomong ke mah orang. lancah di Duk kieu sakadang ngobrol. Nona, aduh. Lain geus sok naon gawe na? Buku tegawe karasel ya teh. Lain Gus. Pulang ti mana rek ka mana? Beta ti ditu rek ka ditu. Karasel. Sukana ya pauk-paukeun lah. Oh, pamali ulah mau Gus, cuman ayeuna mah geus keudana nu kituan teh. Aya nama hese, nu halal, nu haram hese, nu halal hese buku. Oh, gawe. Wah, karasel ya teh. Urang aya mogalaeun kalapa itu teh lah sekitar kana aya meureun 700 tangkal, Mas. Heutik da. 700 tangkal. Di mana? Tadi kubang urang di dinya, ti mimiti peleng-peng handap ti kalang teh nu urang. Hayulah karasel. Kan yang ngalah sulimat tuh. Ieu jeung karungna, boga tadi dia. Jadi ari eueuh gawe mah. Wah gawe nanti buku. Urang yang karung teh jeung sulimat. Heeh, jeung teh nya barang alat-alatna, heula. Yang ngalah sulimat tuh. Gancangan Gus murid. Heeh. Baguannya yang ngalah sulimat. Ya, nya sok siap. Wah, ieu lah Gus. Kebenerannya keur nganggur si Supri. Oh iya sulimat. Nah, kalapa. Lumayan. Karena saya tuh sob. Hah? Yuk. Ayo. Karena salah lo pegawean pisan. Mau pusri tuh Gus? Iya mawa hiji, sikot hijinya. Bae lawang tamurukuna dihanap. Di mana di kebon teh? Di itu Gus di perempeng luhur pika hanap teh teh nu urang kabeh ge aya sekitar 200 tangkal mah. Betul. Lega gini. Sok di mana Gus orangnya? Gawe. Wah, tara gawe paling tipe ting nungguan lilin lah. Duit urang di poe kamari di itu. Ini halibar nu kamari teh di Paruluhan ku batur. Urang mau kamari ka Eropa mau saminggu beureunan. Oh. Aya ngomongkeun si Jet Li. Cenah gencek Jackie Ngomongkeun? Chan. Hayang bajigur asal mari kulin ka urang Jackie Chan jangan dilau. Kan pada keur murus sih gahna ayeuna. Hayang pucuk sampo jebut teman-teman Jet Li teh. Lain Gus. Majan nu urang di dieu teh nyaring cenah. Teu nyaring kumaha maksudna? Nya eta tuh gitu lah. Tara ini tengah selilap aku. Coba ada tuh kan, Gus. Ayo urang tuh 12 tuh anak-anakan tuh. Majaluan kan? Osoknya tadi asong-asongan pada Nyaring ya. Gitu. Kamu kan Gus lah. Tahap Gus. Video nu pika itu tuh. Ke ujung itu tuh. Ka di itu tuh. Tah. Ieu teh pelaku urang bola teh Gus zaman urang ke SMP. Oh, tapi kadi itu. Kadi itu tuh kabeh teh nepi kadi itu tuh Gus tah. Itu Bisa atuh naik ku urang mah. fisika deui si murag. Memeh naik tik peragangan heula kieu bisi murag tah olahraga heula. Terus cembrog urang bedekeun. Oh, dia kela atuh lah. Orang di ukola silat yang kalau iya. Lah nya. Pakai iya dia. Oh, iya teh. Oh salah diuk nya Gus. Ampun Agus euy. Kira Agus kawin di. Teh ngai doh ieu teh. Hese duit ningan doh.
Ada Ayeuna mah tak rek ngumpul-ngumpul ieu ge lain Gus. kalapa. Tadi panghijeng si Adul teh. Teu, Itu, asa itu. jumahan-jumahan acan sih aduh teh. Aya kebeneran si Adul. Lain ieu kebon ti mana ieu teh nyana ieu teh. Gus, orang mah basa Warisan atau aku mah ieu teh. Asa lain urang pernah didengar lah asa nu Mang Epot ieu teh atuh. Gus, anu di ngaranan ti blok ieu blok ka ditu kabeh ngagade ka urang. Aya nu garap ti urang. Sok ti mana duit teh anggaran nungguan lilin ini teh. Tah, sok Loba urang mah duit sok kitu kitu tah we urang. urang mah. Lilin nya naon? Sok urang mun poe Jumaah tara aya di lemurnya. Heeh. Sok ngapain ka urang ieu ngal imah, mau koropak gitu. Gawe teh. Cek urang teh sodako nya. Gitu. Sanes beuki murid loba reungit deh. Mana heula ieu teh ngumitian lah. Cara angkel geus dilatih naik ya. Sok mana sok hiding ngalah sok. Kegiatan heula ieu lah. Cara angkel Sok Mana ya teh mana heula ieu teh. Kare bus banget teh naik teh. Gancangan naik nanya. Oh iya meureun nya. Iya lah ngana yang tere ya. Gus. Tah nu ya Gus ya. Tiga rasa Gus ya. Ngan loba tinggal nanya. Dua tawa tilu ka da Gus jeung sing bener rek ulah-ulah ngalawa nu ata nu asa kalana. Tong ilating naik teh hiji-hiji na gancang turun deui Gus. Maneh dengekeun euy ngomong teh. Gancang turun deui geus naik nya salah teh nya. Ganeng. Mana Gus? Sok Gus mana sok purageun. Ieu asa ke. Oh sok. Tah. Oh, eta bener sok kalah deui Gus. Hiji deui Gus. Gus. Nu katuh ngalana Gus teh dieu ye, ulah nu eta. Eta mah mesti nyarekan nu urang. Oh sok. Oh Gus eta ala. Ganeng cerewet buka kalapa. Lain cerewet urang mah bos, mana meuli titah ku urang, gak kalah remalan. Kos kakarek buka tanggal kalapa tuh. Lain kakarek gancangan Gus burit. Anu aing kos kitu. Gancangan Gus. Senso kowe. Gancang Gus, eta Gus buru Gus. Ganeng ulah ngomong wae geus. Katingan. Sop nu mana deui teh sop? Sop asirehe. Sop. Supri. Berdua ke kamolor si Supri ha. Kalah tibra si Supri ha. Gede edan. Sop. Sup, kunaon sup? Sup, hei. Sup, minum lah, sup. Sup, kurang sup. Cai Gus. Ah, minum lah tuh, sup. Iya Gus. Ku masuk, kunaon? Gus. Ku masuk geus diinuman aya rada betah. Kalakuan maneh kunaon Agus? Aing teu katingang. Katingang, Heeh. paingan reh, sukan teh molor. Agus. Alah, Cik, nginum deui atuh. Ampun Gus. Minum deui. Yang kurang. Ari Kumaha tah karasatan geus diinuman. Sok udah atuh. Kunaon kumaha caritana naon? inget aya nama Gus. Naon kumaha? Sanggeus katingang kalapa teh gede aya manfaatna. Naon? Ieu teh lain kalapa nu kuring dah. Usaha atuh. Nu si Abdul. Iya teh. Tukang epot teh digade ku si Abdul. Ah, Bala mah nya nu neh abi ieu teh. heeh. Oh, jeung ditingang di Gus Uing mana mah. Halus jadi sadar, jadi ingat. Minum lah tuh ya. Geus kedua kali nginum teh bieu teh tangan. Ayo nginum. Iraha nginum. Bieu. Geus eling nama alhamdulillah bisa ka kaeta deui teh ingat deui. Aduh, Gus kunaon itu ya. Ripuhnya ripuh. Lieur Gus. Kena naon kalapananya? Kalapa. Hah? Bae kalapa bolah we Gus, ieu sirah nyeri. Gus. Jangan balik ke nu bogana. Dan batur ya teh nya. Eta geus menang loba kalapa. No. Kabarnya. Aku datang ke saya. Ada menang urangnya. Gus. Orang kieu sulimat teh bawa geus lila. Dibalik tawa ieu teh meureun. Dah kumaha Agus we eta mah. Pantesan goreng. Salah dibaliknya. Heeh. Lain bieu Gus maneh nah mah ditinggang teh ditu ke. Tingangkeun lah nu punguna mah heueuh aya dendam sebenarnya urang teh ganeng tuh da urang kuat ripuh leuleus. Kalapa teh games nu ngalah euy. Saha ya urang kakara ka dieu geus lila teu diwangok. Gus, Naon? urang masa beuki kieu yakin jadi istirahat teh euy.
Orang rek mulang teh heula nya. Jong atuh. Eta Ini kena balik lah ganeng di dia kan. Fokusnya. Aduh, iya. Mana Sup? Aduh. Aduhnya. Gimana? Pulang kiri itu doh, pulang dengan suung yang tamanya di Cangkeng. Kunaon cangkeng mana? Ih, tek-tekan wae euy. Oh, pakuna atuh teh. Ka mana tuh? Tah rek kalau mau kalapang ada nyata. Untuk na bare teh Sup. Aduh, iya mah aya ieu mah, Aya nu Gus. halus. Aduh, emang aduh. Seperti majunnya. Aduhnya, dia orang mana? Sok. Sada anu pasrak-pasrakan euy bisa dakur masih kalapa itu. Intip juga na kapang. Sada anu pasrak-pasrakan namanya. Sampah ke urang. Ngabur tah dong. Ada sepatu ieu mah. Sari ini anu ke mesin. Lah. Oh no. Tah, sekalapa. Buburuh biasa. Di saha bubur teh Gus? Tadi Supri, Supri. heeh. Supri. Keukuh Si Supri teh bieu teh papag jeung urang. Bener si Supri nu nitahna. si Supri beta hayu cenah gen ari nyaho saya mah cenah urang kalapa cenah gen. Nyebut teh rusuh cenah ripuh murus balik ke bieu teh. Dari dia teh ieu naon katingang nyebut ada teh kanyahoan ku urang gen. Tunanan kalapana. Henteu ngan kana murus pulang katingang. Oh, jika dia diukra Gus, dia Gus. Naon gitu. Naon kumaha dul deh. Geus menang sabarat tangkal. Karek ieu lah ngan kaburu tadi teh. Karek menang sabaraha hiji nya, kadua kana sirahna cenah nyebutna mah teh kanyahoan ku urang gen. Nya. Kanu kieuna ieu. Da langsung ke galeongan ka ditu tuh cenah cek manehna ngobrolkeun atuh. Itu ka ciri nya. Teu urang pada digoroan ti luhur. Sop ka molor ge. Naon di Jadi kumaha? kieu Gus ya teh. Kumaha di naon? Supri itu nu ditahna. Si Supri tadi teh urang da nyaset teh cenah Gus. Astagfirullah. Iya teh sabenerna mah kebon urang Gus. Warisan tineh buyut. Paingan atuh urang tadi ngirikan jalan Gus anu ngalah euy. Wareto pernah dia teh. Si Supri Si dia. Supri? Heeh, geus katilu ayeuna ngalah ka dia teh. Da nyebutna teh, "Uing cenah ka ditu." Itu cenah nyebutna teh. Boga. Itu teh unggal ka ditu boga kebon. Dan di dia hungkul da. Paingan atuh kalapa leungit urang teh. Dulu sabangsa mah nu kari tu karari laleungit geun. Aya meureun Gus, ieu ayeuna mah. Naon kumaha teh bisi Nuhun we pangalakeun nya. Ya, Ari abi kumaha meureun moal diburuhan ya. eta mah urusanna sareng Supri we Agus. Aduh, awas si Supri da ku urang. Atur nuhun, abi mah pangalakeun ieu. Oh, ieu teh nu adulnya. Abi ieu teh. Aduh, si Atur Supri. nuhun we meureunna tadi nama abi ge bade ni orang Agus naik teh da saur batur osok cenah kana naikan kalapa. Si Supri da. Da panginten ayeuna mah da abi henteu miwarang ka Agus geuningan. Nya. Ayahna we nyuhunkeun buluhna ka Supri nya. Nya. Aduh, awas si Supri pun panggih. Ka mana dia ayeuna teh? Dia panggih ya. Apa dia ge ditanya nyabakan cangkeng. Ka mana cenah? Ada ka dokter. Padahal mah eta teh katingang. Katingangnya. Nyebutna teh naon cenah? Nyebut nanti nyeri cangkeng cenah ya derek-dekan. Supri awas. Oh nya kepangi di dunia keneh ge nya. Jelema kitu mah nya da. Jing ka ditu, nu abi, nu wing cenah pok-pokona teh. Oh iya. Jol ka belah ditu. Aku nyebutna teh kebon urang, Gus. Nah kitu we gawena teh. Ari bieu katingangna kana sirah tau kana huntu. Ting da abi mah diburu geuningan, tinggal kana sira. Ka ciri abi mah ka ditu we. Kalapa. Bisi locot di huntu nanu gitu. Abong, teu kana sira meureun. Nya meureun kitu we nuhun nya. Kona si Suprina lah urang mah ya pusing teh. Awas pokona mah. Atuh kieu we
Sok ya pangmangulkeun atuh engke ku abdi di buruhan mangul hungkul. Oh, nya tuh. Nya. Sok. Kan daripada buruh itu ti dia mah. Kumpulkeun nya. Nya siap. Sok. Kagok ta ala kabeh. Ulah engke deui abi arek nitah ka Agus. Ah, Deui nama kagok panitah Supri Agusnya. Nya siap. Soknya Nya siap. sampura ya Gus. Sukan teh dah bener si Supri teh. Jelema ge loningnya budak teh. Rada kurang pugu teh. Da tadi gen naon atuh pokokana teh. Nu urangan ting naon teu nyaring cenah nyebutna teh. Heeh. Nah, untuk nyaring teh nya. Teuing geringnya budak eta mah da. Ngurus udah kaciri tadi ge modal wae kalana sabaraha balik. Nya sanggeus gering teh kitu pugu. Heeh. Nya soknya. Nya sok.